Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipeda dicarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyayoskeun wadal pamungkas ieu karya Mang Nyala sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Dinten ayeuna teh bagian ka tilunya. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawita. Nya ningali kitu Maaci odah katut ocah narempok keluar di lebah datangna Badri nuker lempang ngalenghoy kituna. Kunaon nya geus balik wayah kieu tah si babangok teh maicih kituna ngecewis. Teuing mah atunya aneh tembal ocah nya Badri. Asup bae ka imah muru ka dapur maksudna mah rek nyokot termos pikeun ngompres irungna nu masih keneh karasa nyanyautan ari getihna mah geus mimiti saat teu nyucur teuing. Barang nepi ka dapur kasampak otih keur nyiksikan tomat jeung bawang. Da memangna eukeur popolah harita nempok kitu nu jadi salaki datang bari jeung baju nu dipakena pinuh ku getih pok manehna ngajerit bari nanya ka Badri. Aduh kunaon atuh akang teh yeuh kunaon akang labuh nyai akang labuh Badri ngabohong kituna teu nyaritakeun kajadian nu sabenerna cek pikirna mah awewe mah teu kudu nyaho kana kanyeri jeung kasusah laki. Nya otih teloba tatanya deui sageus ngadenge jawaban salakina kitu teh tuluy manehna kuragiru nyokot ka kecrek carecek anduk. Saterusna nyicikeun cai termos kana wadah leutik tina plastik. Saenggeus dicampuran heula ku citiis nu dimaksudna mah supaya rada haneut. Saterusna irung Badri disusutan ku elap nu geus dibasihan ku cai tadi. Akang buka wae tuh bajuna atuh Kang salin kuno bersih. Sanggeus rengse disusutana kitu tuluy kadri kacai rek mandi jeung salin baju. Nyai akang teh duh dieureunkeun dagangna ku si bos cek Badri kituna mimiti muka carita kaotih sarengsena mandi dilerenkeun Kang. Nah kumaha atuh kumaha cek otih kerung kituna nya barabat bae Badri nyaritakeun naon nu geus kaalaman kumanehna waktu nyokot dagangan ka bosna ngan henteu atuh adi dibejakeun nepi ka ditonjok ku si Taswan ngan ngeunaan kana nagara siluman Nagin Nasetra tadi caritakeun oge
sedangkan perkara labuh nu ngajadikeun irungna boloboran getih mah bebejana mah alatan lempangna cenah meleng mikiran usaha sejen. Tah jadi kitu nyai duh alakona teh hampura wae nya akang teh tacan gaduh damel ayeuna mah hampurannya sakali deui ka nyai nya wios Kang wios aduh nyai mah salempang ka akang geus geus Kang anu penting mah akang nya milik mah di mana wae engke ge sareng mudah-mudahan we aya jalan Kang sanes kanggo usaha akang kapayuna cek otih kituna ngababerah hate nu jadi salaki nya nya ari nganggur akang mah moal tiasa atuh moal tiasa sabot ngomong gitu aya nu nyelengkeung atuh ari nganggur kitu Mas ya moal bisa nyatu ha moal bisa nyatu meureunan ha ih lalaki teh tagablek pucus maicih kituna ujug-ujug ngagantawang wae hareupeun Badri rupana manehna ngadengekeun geus ya ayeuna mah kaditu indit ti imah aing nanaonan di dieu oge pangadulan sia mah pangadulan tong hayang cicing deui di dieu nyingkah sia di imah aing nyingkah kituna teh bari mulak cangkeng jeung tutunjuk sagala ka Badri. Nya saterusna mah jiga wae nu kasurupan kalakuan maicih jejeritan bae ngabalang-balangkeun parabot dapur panci katel aseupan seeng nepi ka gelas jeung piring mah haliberan pating lomrang aduh ieu mah nya mitohana mun aduh ada ambek ampun teuing. Nya sajojonan Badri jeung Nyi Otih ukur pating colohok bakating kureuwas sabab teu nyaho bakal kitu kajadianana. Hah sia dinaonkeun ayeuna seteh Badri indung aing teh hah ih jadi teu eling kitu indung aing teh hah cek ocah kituna sarua ngagantawang bari muncereng ka Badri kekecapan anak menikasar jeung garihal jeung tepantes deui dirarapkeun ka saluhureun Badi mah teu nembal atuh lianti reuwas keneh arita mah lain nembalan teu nembalan ari ku kituna mah nya ari Otih mah sarua saterusna mah sabisa bisa wae nenangkeun nu jadi indung ngupahan sangkan repeh jeung teu katutuluyan deui agulung-gulung ngalungkeun parabot dapur ngan atuh orok kaya lain laler kalakah mungkin rosa wae ngamukna ma icih. Kaayaan di eta imah geus teu puguh dengekeunana sora bang brong-brengna parabot awor jeung sora nu ceurik bari jejaritan sigana mah kaayaan gandeng di imahna maicih kadengeun ku tatangga nu dareukeut ka tembong aya lalaki jual-jol wae daratang samalah mah Mang Dadang nu jadi ketua RT di wewengkon eta aya nu neangan. Aduh yo aya naon deui ni asa ku rame-rame kieu ye teh
Eta Pak RT ya, si Badri ya Pak RT nyari kasih emak tuh tingali Pak RT ocah nembalan gitu nah ari maneh Badri nah kakolot teh menit tega-tega teuing maneh teh wani nyari sagala kunaon deui ieu teh duh masalahna cek Mang Dadang kituna neuteup ka Badri. Aduh Pak tayana naon Pak RT abdi mah teu rumasa tos nyari kami toha dan nembe uwih pisan abdi teh Pak janten teterang kunaon teterang nanaon maksudna teh Pak sabot keur kitu ari seak ngajebrod ngadadak aya nu meupeuh kana careham Badri nepi ka ngalenggak ka tukang caduk sia caduk bohong sianya teu mungkin euy mitoha aing mewek lamun teu di nanaonkeun ku sia euy koplok sia mah Badri cek saurang lalaki nu harita geus nangtung di hareupeun Badri. Geus heula ya har naha atuh make leungeun ieu teh teu era ieu teh yeuh geus karolot teh der papaseaan wae cik mikir ieu geus karolot maneh teh anggur mah yeuh urang badamikeun heula naon kasang tukangna ieu teh cek Pak RT Dadang kituna bari nyekelan leungeun eta lalaki nunggeus bieu di nu rek deungeul deui ka Badri. Horeng lalaki eta teh nyaeta Kohar salakina ocah adik beteungna Badri. Manehna memang rada jeger atuh di lembur nu matak kitu najan nya kasaluhureun Badri mah sok ngelehan bae padahal lamun dilawan mah cantang tu eleh manehna sabab sabenerna Badri teh lain jalma atah-atah ilmu bela dirina. Ngan atuh bubuhan atikan ti guruna nu kuat ngajadikeun hirupna loba ngelehan na kaayaan kitu teh maicih mungkin rame wae tatangga daratang nambah terus nambahan jumlahna ayeuna samalah geus ka tembong aya tukang cuangki jeung tukang cocokan budak geus ngaparkeun daganganna samarukna rek aya pasar marem malem cenah dasar dongeng cenanya. Ari Badri mah ukur bisa nyerit nyerit bae bari nyabakan carehamna nyengir wae bari nyabakan carehamna saeutik oge eueuh riuk-riuk rek ngabales paneunggeulna ka si Kohar. Aduh puntenna wae nya kasadayana leres Pak RT. Pak RT ngahuleng ngadenge kitu mah manehna geus nyahun kumaha ari watek tabeatna maicih nya dirina ge teu yakin atuh lamun Badri kudu nganyeri mitohana ieu nya kalau mun nu diharewosana kalayan teu loba tatanya tuluy wae manehna ngadeukeutan pamajikanna saenggeus ngomong sakecap dua kecap mah tuluy wae ngoloyong kaluar nu saterusna mah lempang ngagedig ka kulonkeun kalayan dianter ku panetep Nyi Otih
nu rambisak. Wanci tunggang gunung sora tongeret eureun wae ngagelik lir ibarat keur bangingik yang cerikan kana nasib lalaki nu harita keur diuk nyarande di pos ronda bari nyabakan carehamna sedengkeun di lebah gawir nu tepati jauh tidinya sora cakakak nya sora cakakak ngagalakak siga nuker surak harita nyengserikeun eta kaayaan memang terjauh dina gambaran kahirupan urang sapopoe sanajan teu itu sadayana oge tapi panan teu saeutik nu pernah ngarandapan nyaeta kaayaan di mana urang keur menang kasusah aya anu mangkarunyakeun wae aya atuh nu mupuas oge aya komo nu ngalelewe. Nya lalaki nuker nyarande di pos ronda tayalian badri manehna keur uleng wae mikiran kumaha pilampaheun kudu kumaha saterusna. Duh bingung kuring teh. Lamun balik ayeuna asa pamohalan mitoha katut adi-adi beteungna tangtu masih keneh ngarasa ambek. Ari henteu balik karunya. Ieu mah Neng Hilmah hampura Bapak hampura nya wae Nyi Hilmah ngalangkang wae dina kongkolak panon tungtung nama ukur bisa rumahmu bari empes-empesan panjang beteungna mimiti kukurubukan menta dieusian uyuhan atuh ari kitu teh mah ti isup can kaasupan sangu sa remeh-remeh acan. Tapi manehna da enggeus biasa ngere ngere pejit siga nu kitu teh ceuk pikirna kajen teuing dirina loba nahan lapar asal anak pamajikan seubeuh ku dahar. Nya keur kitu teh kadenge aya sora motor nu ngadegetan ka belah dinya nya tekung silila reg wae eureun di hareupeun pos ronda. Kapanggih sia euy, geuning di dieu maneh teh euy, bad. Tadi kuring teh ka imah, cek si Otis cenah eueuh kaluar. Diteangan kukurilingan, horeng teh aya di dieu maneh teh. Cek saurang laki, pun anyeu ceuleuh dina jok motor. Sakedapan mah Badri curinghak wae. Nu datang teh nyaeta si Taswan adi beteungna Daman nunggeus tadi nonjok irungna. Cerut-cerut si Taswan turun bari ngalinjing ngajingjing keresek tuluy wae nyolongkrong ngasongkeun dampal leungeun ka Badri tuluy cenah ngajak sasalaman. Lantaran nempo paroman si Taswan nu bear marah mai akhirna mah ditampanan wae nu ngajak sasalaman. Kieu yeuh bad kuring ka dieu rek minta hampura nya ka maneh duh rumah sa dewek teh
tadi isuk geus kalepasan euy. Maklum yo, keur loba masalah dewek teh. Jadi babari ambek we ka maneh. Ari geus kajadian kieu mah duh, hanjakal pisan kuring teh. Hampura bad. Nya teu nanaon wan, teu nanaon. Dihampura ku kuring ge. Biasa we eta mah tuh. Doh, nuhun bad euy, nuhun pisan. Sakali deui hampuran nya dewek teh duh. Jabat teh eta gara-gara during deui. Maneh dipecat ku si Aa. Tadi kuring ge sempat euy ngomong. Minta supaya maneh tong dikeluarkeun euy, tapi da duh kumaha geuning teu ditarima euy. Cenah lamun teu nyabut deui ucapanna maklum atuh da si bos pan eta mah bos hordeng, bos besar panannya hampura wae. Nya keun wae wan, keun bae nuhun sakitu ge. Ngan yeuh doakeun wae kuring teh si meunang deui pagawean atuh anu sejen. Tang tu bad tenang bae atuh. Dinoakeun nya ku kuring sing meunangkeun deui bos anu leuwih ti si Aa kitu tah nya bad nya. Amin. Nuhun nya Taswan. Cek Badri kituna bari dua dampaleungeun kana beungeut ngusapkeun dua dampaleungeun kana beungeutna. Tah ieu titipan ti si Aa cenah bad. Cenah mah minangka we uang pesangon keun maneh euy. Tadi isuk pohoeun euy tadi teh jadi teu kabikeun ka maneh hampura nya. Cek si Taswan kituna bari ngasongkeun amplop beureum ka Badri. Nya gancang wae ditampanan amplop. Da memang atuh geus ilahar di wewengkon eta. Mun aya pagawe nu dieureunkeun sok dibere pasangon heula. Ari gede henteu mah. Ari gede jeung leutikna mah tergantung wae sabaraha lila digawena. Yo terus kieu bad kebenaran yo poe ieu teh kuring ulang tahun yo ulang tahun jadi di imah ngayakeun syukuran euy leuletikan hayu atuh yo jeung ieu yo berekatna euy ngasaan deuleu. Cek Taswan kituna bari ngasongkeun keresek bodas nu aya tulisan rumah makan lebah anai. Muhun nya rumah makan lebah anai. Mangga bilih bade. Duh wan mending ngarepotkeun sagala atuh. Henteu bad henteu. Ieu teh aya berkat leuwih. Kebenaran we kuring teh dititah nepungan maneh. Nya enggeus we dibawa we sakalian. Tuh diberang keneh ieu teh bad. Mendak keneh heuleu dahar-dahar geura ka ditu. Mun hasem piceun wae nya bisi jadi panyakit euy. Asaan heula we nya. Nya nuhun wae atuh wan. Aduh meni bager alhamdulillah yeuh. Kitu wae bad. Geus nya Ayeuna mah kuring rek balik heula. Geus pararoek deui. Sen hujan euy sigana mah rek hujan. Cek si Taswan kituna bari jul wae nangtung. Tuluy ngajak sasalaman ka Badri deui. Nya saterusna mah geus anyecre. Terus ngahirupan si keun Badri nu harita keur nyekelan amplop warna dadi keneh beteungna hayangeun dieusian. Ayeuna aya nu nganterkeun berkat atuh wae nu aya atoh teu dililakeun deui berkat laju dibuka sarua jeung dina keresek tutup besekna aya tulisan rumah makan pasakan Padang. Muhun nya. Muhun rumah makan Padang cenah mangga. Kieu nya nasi Padang asli mah geuning duh ngeunah pisan duh.
Nuhun bad. Nuhun wan nya. Duh, aya kembang malatian genian nya. Ieu mah pasti anu mahalna jiga nama cek Badri gitu na galecok ngomong sorangan bari mukaan berekat. Duh, saumur-umur ya. Akarangasaan masakan Padang. Ngeunah euy. Ngeunah euy duh hayang deui. Cek Badri kituna memang bener. Can pernah ngasaan dahar nasi Padang kungsi cenah sakali. Ari mang melikeun anak nama kitu oge paket 10.000 Padang asli mah ukur bisa nempokeun waktu anak jeung pamajikan nu dalaharna kabeli mah ngan sabungkus wae ari miluan rek nyomot sieun anak pamajikana teu wareg areungap keneh cenah basana teh. Pasa rek diajakan dahar nya teu mikir panjang deui sanggeus maca bismillah mah tuluy wae dihuapkeun sangu meuni ngalimed nikmat naker ka tembongna teu malire kana kembang melati nu aya dina sangu. Kan sakeak atuh sangu teh geus kari besekna wungkul eureule teurab tuluy muru kasusukan rek kok kobok. Alhamdulillah nuhun ya Allah cek Badri kituna nyukuran kana nikmat nu geus dipaparinkeun ka manehna. Alhamdulillah sareng waktosna seep ieu teh duh. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka opnya muhun mangkingce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca